Tas nanjak capek udah tes jumaahan teh. Yuk sungut jeung ti koro ieu euy harasem. Kudu ngopi masih gana teh euy. Aya kitu si ibi warungna. Tapi yuk duit teu boga 1000 acan. Duh aing rek dibere nganjuk kitu mun ka ditu. Cong ajaran heula. Nih kita banteh sakempes tapi dicabakan tak moy-moy leungeun teh teh nu moy mah tah aduh kita lapar beuteung euy di warung aya naonnya euy sarimi-sarimi we kitu endo biasana mah aya keneh aing meuli sarimi kitu tapi asa sudi eta meuli sarimi we kebenaran pisan Pang ieu. Kata itu jumaan. Butuh hagoy aing kon Pang, harupun imam aing. Wah, ngecaprak harupun imam mah deket mimbar ngeureun. Aing ngarendeng jeung imam. Ka masa yo? Kita aing teh pan heueuh. Geraring ti koro ieu teh hayang ka warungan. Heueuh teh boga duit ieu teh. Ya mana sok loba duit nih. Yang nginjem atuh 100 mah. Si kidokna datang beri papangih minjem duit aing kumaha bebejana ieu beri duit sakieu-kieu nah deh aya ieu teh aya duit mangan aing ge pan heuk meuli dengan kejo ieu teh ka warung atuh saek meuli naon hayang boga duit sagala kita ieu aing teh hayang ngopi pan aduh bari ieu di imah teh loba nu nagih sagala loba kabutuhan can meuli asinan jeung engke dengan kejo sagala aduh aing itu bantuan ieu da malila ieu nginjem nage sakedeung. Aduh, karunya kasih kido. Dia berewe tuh daripada aku mah. Butuh naon dis ya? Di duit mah aya ye, kan? Aing ge udah butuh ek balanja. Ya 100 ewang we. Mah moal mun 100 kira-kirana. Tah kajian 100 ge mahi. Dari ge meuli kopi asinan jeung aya nu nagih pan di imah jeung bayareun kredit. Awewe pan kredit cangcut tah. Ya teh ka rumah aing hayang ngopi. Nam da aing rek ngopi. Rek meuli dengan kejo aing kedang meuli sarimi. Anjir naon euy. Astaga, ieu kunaon motor. Saha dek kieu? Aduh. Bawa beak bensin cek euy. Bar hese no. Di mana tukang bensin di dinya euy? Beri duit di. Suruh lah. Warung euy ngopi ah. Do. Dia lo. Naon ieu Jon motor? Ieu motor teh alus nah kalau ge disusurung, tepan si kena teh ban ge teu bitu ieu teu kempes teh naon. Kunaon ieu teh? Aduh, teuing ya do ceng teh. Motor tadi hade ceng ge. Pasti cek teh bensin beak do. Aing eueuh duit do. Pinjem lah. Duit 100 mah tuh. Alah. Adun papanggih si Joni aing di dieu bari bensin beak. Berarti aing ge duit 100.000 ieu. Menang nginjem di si Bojek. Duh, Jon ieu teh aing teh ka warung pan. Mah duit ngan sakieu-kieu nah aduh. Loba duitna sebenarnya mah ngan ditunda di imah euy di pamajikan. Kumaha tuh da euy aing hayang ka warung hayang ngopi. Cing lah ya do, atuh ngopi mangke we heula cing ya darurat aing bensin ieu kan 100 ieu naon ieu maneh. Cicing nginjem. Was. Yo do. Aduh, ujung lah aing mah ieu ka warung ek ngopi kumaha aing kalah teu tulus. Ek dahar meuli asinan. Eueuh di duitna kalage ku si Joni. Aing mah aing ge sial na poe ayeuna. Aduh. Nah, tukang bensin tinggal nengan tukang bensin di mana ya? Aing ya duit aya si kido. Euy. Mana ya? Lain. Weh, Jon. Kenapa ya motor disusurung? Beakeun bensin yang disusurung ge aing nengan tukang bensin di mana ya? Lai, aduh. Buat ya. Tukang bensin obe di itu tuh, Jon. Duh, itu yang teker barari mumpan.
budak dirawat di rumah sakit ya. Butuh dana ini. Di mana tukang bensin? Ditunya. Oh, tahu tuh kayak maha maneh kunaon budak maneh gering. Ih atuh. Maha. Di ditu tujuan tukang bensin mah deket kudunan. Kepan ieu budak aing dirawat anjing gering ripuh. Aing butuh duit nih jang meuli obatna jeung jang mayar rumah sakitna. Maneh aya teu? Urang butuh pisan ya. Duh kapepet. Tuh aing arek nyebut eueuh. Ieu duit kadempoeun aing mah. Lah mun mah tadi asupkeun kana kantong. Cih, nah kudu aya duit sanaon eta maneh butuhna lai. Butuh gede pan Jon ya tuh duh butuh 10 juta nih. Jeung meuli obat jeung mayar rumah sakit jeung sagala. Mun 10 juta kitu, aduh aing mah keur eueuh teh lai 10 juta mah. Depan aya 100. Nah tuh urang injem lah 100 mah ya jang meuli obatna wungkul. Da moali lah ya urang kayak burit geus digantian mun aya mah. Heuh. Geusnya urang indi teh ya da rusuh kudu ka rumah sakit. Lai. Sia mah. Nying aing arek isi bensin ini kumaha aing ngadorong jauh bari jauh imah gerak di. Betah neangan jalan tuh lah. Aing mah pusing yeuh pasti pahayu we nagih. Keur teh pisan duit, salaki can ngirim. Urang kudu nginjem ka saha ieu duitnya? Keur teh butuh pisan. Ya lumayan 100. Si Joni jang meuli obat mah budak. Lai. Kerusuh-rusuh teh atuh aya we nu ngageroan teh. Naon ceu yang ngageroan? Urang kerusuh ya. Cari keula atuh ngirusuh-rusuh yeuh abi aya peryogi. Aduh, itu budaya wanita ieu. Bau-bau hal-hal negatif ieu mah. Aduh, aya naon atuh ceu ya kerusuh ya ka rumah sakit. Sok cari keula. Duh da ieu teh kumahanya aduh. Da ek nyarios isin. Tapi ieu teh peryogi pisan. Kedah kumahanya ieu teh manawi aya aci. Duh ieu teh gaduh acis teu abi peryogi pisan nambut yeuh 100 mah wios. Kumahanya ceu, pan abi ge teu gaduh ieu teh acis teh. Pan abi ge sami ge nuju milarian ya kanggo budak nuju dirawat. Ci, na milarian waduk eta pan dicecekal cek aing mah. Copot wae kitu. Ipan aya acis bangke di ieu dibayar sontennya. Di budaya wanita memang luar biasa. Duit sakitu-kitu kuat dikerawak di bawah dah. Aduh, aing mah. Nuhun lain ke burit dibayarnya jeung we manah mah balik mah urang mah ka jero heula. Biasanya kitu hungkul nita eureun teh jeung duit. Jadi suguhan kopi-kopi aja. Oh, kopi mah suguhan susu aja nih. 3 days later. Buka kitu anu teh boleh dong kejo. Televisi gojek kapan. Sabun. Tadi itu lumayan, yang boleh dengan sang. Jack. Woi, mana kau kalagian ke warung? Naon? Duh, ya tadi imah mah ek meuli dengan kejo, ek meuli endog ya, jam budak eueuh dengan kejo. Kebenaran aya papangi jeung maneh. Cik, jadi kalagian sama. Atuh bete ka warung mah ka warung we. Nya ka papangi jeung aing meuli dikalagiankeun. Kos aya naon wae? Nah, ulah ting sok api-api atuh. Ingat meureun. Lumayan ya ek meuli dengan kejo, jang tatambahaneun. Ingat naon atuh? Anu iraha. Kayak gerak. Pak goblok. Tukang kosipa kuat ngudag nepi ka dieu. Ya aing kudu ka mana deui ieu nangan duit. Geus lieur kieu nangan duit. Oh itu Esa euy. Si Ibi. Cek. Aduh kalaresan cek. Abi teh lieur diudag ieu. Kosipa. Duh mana ieu mah aya artos ada nambut heula. Da teh ageung ieu 100. Kosipa. Teu aya aya nama, da abi ge peryogi aya salit ogen. Neng atuh cek. Tulungan ieu mah please tulungan sapoe. Dia juga dibayar, bener. Ieu coba cek.
Ya tuh ya aya 100 mah, tapi ulah lila. Da ieu ge jang mam teu aya deui. Nuhun ce, nuhun ya ce. Mangga. Oh, inget. Tuh, aing coba duit lagi kamari teh diinjem ku si Kido jeung bayarna ge kok. Kumaha tuh? Coba aing eueuh duit. Lah, urang mah teh yang apal ye, hayang ayeuna dibayar, karunya deng budak darna hayu we jeung endog. Dok. Si Bojek geroan, ya pasti mun ek nagih hutang ka aing. Nu 100 kamari tuh. Duit nagih eueuh diinjem di ku si Joni. Kumaha urusan? Kumaha Jack euy? Masih aya naon geroan? Aing ditagih dong dulu ku si Iko hutang. Nu duit kamari diinjem geuning ka maneh nu 100. Aya namana we, acisna. Aduh, aing teh lain teh hayang bayar ieu. Anu aing ge sarua duit nagih nu ti maneh teh diinjem deui ku si Joni. Aduh, aing kumaha ieu bayarna tuh? Cina badak rina naon aya si Kido di. Aduh aing bisi ditagih hutang euy kamari. Banyak. Jon, penting naon di dinya ka dieu we yeuh. Buat teh ya. Era-era teuing atuh pasti sae. Bat ka dieu tuh dieu. Aduh. Naon tuh do aing rusuh ye. Kumaha? Sok di kue heula. Yo, aing teh ditagih duit nih nu kamari nginjem maneh 100 ka urang. Tah eta teh aing menang nginjem ke si Bojek. Ayeuna jamana nagih, bayar juga tak ku maneh. Da aing geus diinjem duit nagih ku maneh. Nya cek aing genan. Aing kapanggiheun tadi euy. Jadi pabeulit kieu aing keur eueuh duit gerak. Aduh. Dok, duit nagih eueuh aya mah euy. Coba kasih kaslay ya kamari da di tadi bawa kasih kaslay diinjem. Weh, baru bajaman di dia ngarariung. Eno nih aya no. Tak dulu dok, ayo si kaslay. Lain, bener. Mana duit kamari? Kan mana nginjem ka urang, pulangkeun be. Nah, ini ditagih tau si Ido. Yo, ku bojan pan kamari di duit aing langsung diinjem ku si Iko ta kamari teh. Karek tes minjem ti maneh teh langsung diinjem deui. Ya atuh ku aing dibayar. Tadi namek balanja. Lunas teu. Deuleu duit yo Joni. Tah, bayar ku itu aing. atuh. Lah, geus cicing. Nah, Bojon heuh. Geus nu kamari lunas. Yo Jack, ayo nu kamari ya biar kita lunas. Lunas. Berarti aing ieu tinggal mayar ka maneh kok. Yeuh, aing mayar ka maneh. Berarti lunas heuh. Pan ieu teh duitna teh ti urang-urang keneh. Nah, dibalikeun deui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.